Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apunten dipayunkeun para wargi kawitna bade tabuh 10 nangis saurna wengina Persib sareng dihuda bari ngecor. Janten ayeuna sakantenan abdi nuju ngabuburit di Bumina Kiai Asep Mausul, Pesantren Al-Masturiyah. Doakeun ku sadayana mudah-mudahan langkung majeng sagala rupina. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wallahu a'lam bimuradih. Di antarana makna Yasin teh hei manusia. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an. Al-Hakimi anu ngahukuman. Innaka sanyana anjeun Muhammad laminal mursalina yakin eta tetep tisawareh anu diutus kabeh. Hadhihi suratu ari surah tegasna surah Yasin teh makiyatun eta surah makiyah. Naon ari makiyah? Nyaeta surah-surah anu diturunkeun di kota Mekah. Lalawanana nyaeta madaniyah. Nyaeta surah-surah atau ayat-ayat nu diturunkeun di Madinah. Eta kol kahiji. Kol kadua nu disebut makiyah adalah ayat-ayat atau surat nu diturunkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi sameme hijrah ka Madinah. Rek di Mekah, rek di Madinah, turunna mah nu penting sameme hijrah. Sawangsulna nu disebut madaniyah adalah ayat-ayat anu diturunkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi sabada hijrah, rek di Mekah, rek di Madinah. Da aya nu sabada hijrah diturunkeun di Mekah, seperti surah Al-Maidah ayat 3. Anya teh sabada hijrah, tapi da di Mekah. Berarti ceuk sakaol eta teh makiyah, ceuk sakaol eta madaniyah. Itu dua versi definisi tentang makiyah madaniyah. Wasababun nuzuliha jeung ari sabab turuna ieu surah Yasin teh annal kufaro eta sanyana pirang-pirang jalma kafir qalu eta nyarita ieu kufar inna Muhammadan kana lapad inna Muhammadan sanyana Kangjeng Nabi Muhammad laisa eta lain ieu Muhammad binabiyin eta nabi wala mursalin jeung lain anu diutus bal huwa balik tari Muhammad yatimu Abi Thalibin eta anak yatim nu diurus ku Abi Thalib wa madahaba jeung teu indit ieu Muhammad ilal maktabi ka ahli kitab wa mata'alama jeung teu ngaji ieu Muhammad al ilma kana ilmu minal muallimi ti muallim ti jalma nu ngawuruk pakai payasiru atuh kumaha rek jadi ieu Muhammad nabian eta nabi. Muhammad teh lain nabi, laun nu diutus main mangan syukur yatim Abi Thalib, teu pernah init kali kitab, teu pernah masantren ka ditu, teu pernah masantren ka dieu, teu pernah ngaji ka mualim. Mana guru Muhammad eueuh? Manya tiba-tiba Muhammad memproklamirkan jadi nabi jeung jadi rasul. Bohong Muhammad teh. Laisa binabiyyin wala mursalin. Nah itu gogorowokanna orang-orang kufar Quraisy saat itu. Pakana mangkabukti sal kufaru pirang-pirang jalma kafir musirina eta nu ngalanggengkeun kabeh fin karihim tina kaingkaranana ieu kufar. Parodda tuluy nolak
Sa Allah Gusti Allah Ta'ala barina mahlur Allah qaulal kufari kana omongan pirang-pirang jalma kafir. Cara nolakna wa anzala jeung nurunkeun Allah hadis surata kana ieu surah. Wa syahida jeung nyaksi Allah bidati kudatna Allah al jalili anu agung ala risalatihi kana karasulan Muhammad wa nubuwatihi jeung kanabian Muhammad. Faqala mangka ngadawu Allah ya Muhammadu cek Allah hei Muhammad in angkaro lamun ingkar sal kufaru pirang-pirang jalma kafir risalataka kana karasulan anjeun pala tagetamu maka ulah bingung anjeun bidalika koya angkaro naon sababna ana sanyana kaula asyhadu eta nyaksi kaula innaka kana sanyana anjeun laminal mursalina eta tetep tisawareh anu diutus kabeh. Palamakana tuluy dina samangsa bukti naon hadis suratu ieu surah dalatan eta nu nuduhkeun wa syahidatan jeung anu nyaksi ala risalatihi kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad. Pala jaroma maka teu aya dosa eta tetep annaha kana sanyana ieu surat sorot eta jadi ieu surah qalbul Qur'ani eta hatena Qur'an. Kulantaran eusikna ieu ayat teh dalatun jeung syahidatun ala risalati jadi ciri jeung jadi bukti kana kerasulan Kangjeng Nabi maka pantes wajar ketika ieu surah dijadikeun ku Allah sebagai qalbul Qur'an. Ieu qalbul Qur'an. Kama kola saperti yang geus ngadawu Kangjeng Nabi alaihi eta muga tetep ka Kangjeng Nabi assalamu ari kasalametan saur Kangjeng Nabi innali kulli syai'in sanyana eta tetep pikeun saban-saban perkara kolban ari hate wa qalbul Qur'ani jeung ari hatena Qur'an Yasin eta surah Yasin. Yo padilahna euy waman jeung sawe jalmana Qoro anu maca ieu man ha kana surah Yasin kataba tanuliskeun salo Gusti Allah lahu ka Yasiman qiraatal Qur'ani kana ganjaran maca Qur'an asra marotin kalawan 10 pirang-pirang balikan. Padilah ieu mah. Wa kama qala jeung sapertieun geus ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam innallaha sanyana Allah taala barina malur Allah qira'a eta geus maca ieu Allah surah Yasin kana surah Yasin wa Toha jeung surah Toha. Ngan dua di antara 114 surah nu pernah diaoskeun ku Allah ngan dua hiji surah Yasin dua surah Toha. Qobla ayah luko dina samemeh yen nyiptakeun Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi bi alfai amin kalawan 2000 tahun heula Allah maca surah Yasin yang surah Toha samemeh penciptaan langit dan bumi. Palama samiat tuluy dina samangsa ngadenge sal malaikatu malaikat Al-Qur'ana kana Qur'an qalu tah nyarita ieu malaikat tuba li ummati Muhammadin kana lapad tuba li ummati Muhammadin tuba bagja kacida li ummati Muhammadin ka umat Muhammad nuzila geus diturunkeun alaihim ka ieu umat naon hatani suratani ieu dua surah naon teh surah Yasin jeung surah Toha wa tuba jeung bagja kacida liman pikeun jalma tahammala nu mawa ieu man apal tegas nama tahfid bihima kana ieu surah Yasin jeung Toha wa tuba jeung bagja kacida li alsinatin pikeun pirang-pirang letah tatakallama nu cacarita ieu alsinah bihima ku ieu Yasin jeung Toha dibaca dijadikeun dalil dijadikeun hujjah. Waalaikumsalam. Wa kama qala jeung sapertieun geus ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam inna ahlal jannati sanyana ahli surga la yaqrauna etan teu maca ieu ahlil jannah sayan kana hiji perkara minal Qur'ani tina Qur'an ila Toha kecuali kana surah Toha wa Yasin jeung surah Yasin wa surah Ar-Rahman jeung surah Ar-Rahman.
Jadi hanya 3 bacaan ahli surga. Ahli surga. Hiji surah Yasin, 2 surah Toat, tambahan 3 surah Ar-Rahman. Tak usahakan sing bisa mah katalar nya 3. Karena jadi ahli surga gitu. Boriheun sa Quran teu katalar. Nah, minimal 3 sepeda sok dibaca ku ahli surga gitu. Wa kama qala jeung sapertieun geus ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salam, ya ayyuma muslimin. Da ya dalilna pangna nu maot sok dibacakeun Yasin. Ayyuma muslimin ari anu mana wae di antara jalma Islam lalaki wa muslimatin jeung jalma Islam awewe quri'a anu dibacakeun indahum disandingan ieu si ayyum muslim wa muslimah naon suratu Yasin surah Yasin wa huma bari ari muslim wa muslimah pisakarotil maut di eta tetep dina sakarat maut maka nuzila tah diturunkeun atawa nazala tah turun alaihi maka ye muslim jeung muslimah biada di kulli harfin ku bing bilangan setiap huruf naon asyaratu amlakin 10 pirang-pirang malaikat. Ayo pernah hitung surah Yasin aya sabaraha huruf? Kalikeun 10 tah didinya bilangan malaikat bakal hadir disandingan jalma anu rek maot bari ku kulawargana dibacakeun surah Yasin. Lamun bapak urang keur sakarat ulah kalah leweh. Omong budak lalaki mah teu pantes leweh. Nya awewe ge ulah leweh mah nya. Gitu. Omong lalaki tapi baca surah Yasin. Da ieu padilahna euy. Hadir 10 kali huruf anu aya dina surah Yasin eta. Yakumuna narangtung ya asaratu amlak ieu nu kabeh baina aidihima diantara leungeunna ieu muslim wa muslimah supupan bari ngajajar ngaredes yusoluna macakeun sholawat ieu nu kabeh alaihima ka ieu muslim jeung muslimah sementara ari sholawat timbulna ti malaikat eta teh naon euy istighfar ti malaikat dipangmentakeun hampura Piraku oboh ditarima ku Allah istighfarna saurang-urang acan di antara malaikat. Ya Allah. Mun waktu bisa diulang. Hanya kalkel korot urang baheula maot urang kalah leweh adug-adugan lain kalah maca Yasin. Da eta kade euy. Aya keneh sebelah deui ulah kitung ke mah. Sing jadi catatan nya. Baca surah Yasin di hareupeun rek maot. Wa yastagfiruna jeung mangmentakeun hampura ieu nu kabeh lahuma ka ieu muslim jeung muslimah bahkan wa yasaduna jeung nyaraksi ieu nu kabeh teh amlak teh asaratu amlak gos lahuma kana ngamandianana ieu muslim jeung muslimah wa yattabiuna jeung naluturkeun ieu nu kabeh janazatahuma kana janazahna ieu muslim jeung muslimah. Ya Allah teh mani disaksian janazah dianterkeun nepi ka kuburan ku ribuan malaikat ku padilah urang macakeun Yasin ka kolot urang anu keur sakaratul maut kade sing jadi catatan. Wa kama qala jeung sapertieun geus ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam ceuk Nabi aksiru kudu ngalobakeun aranjeun kabeh qiraat hadis surati kana maca ieu surat paina piha maka sanyana eta tetep dina ieu surat koso isu ari aya pirang-pirang kahususan kasiratun anu loba hatta kila sehingga dicaritakeun pisariha dal hadisi tina sarah ieu hadis nu tadi aksiru teh naon nu dicaritakeun teh innal jai'a sanyana anu lapar ida qoro'a eta di mana-mana maca ya si jai ha kana ya surah bihuduril qalbi kalawan hadir hate asma'a tabakal ngawargeun hu ka ya si jai salo Gusti Allah min fadli tina karunia Allah. Sok aya jalma eta lapar naon teu dahar tapi teu lapar-lapar sing goreng maca Yasin. Ayo lain naon teh ngaranna teh lain mitos. Gitu. Loba fakta nu berbicara seperti itu. Padahal kan cek dokternya jelema teu nginum 1 kali 24 jam paeh.
jelema teu dahar 3 kali 24 jam 3 poe ting paeh gitu. Tetapi hal itu kemudian bisa didobrak, adat eta bisa dilawan di antara khawarik lil adat kumaoskeun surah Yasin. Tapi ingat bihuduril qalbi, hadir hatena milu hadir. Hari nu dibaca surah Yasin, nu diingat-ingat goreng peda, eta mah mawar kalau beki lapar eta mah. Itu kudu bihuduril qalbi sarana. Wa in qara'a jeung lamun maca ha kana surah Yasin sal khaifu jalma nusieun sok aya tanu sieuna nu borangan adhabata ngaleungitkeun salu Gusti Allah taala barina malur Allah husnahu kana kaprihatinanana ieu si khaif wa khaufahu jeung kana kasieuna ieu si khaif. Wa in qara'a jeung lamun maca ha kana ieu surah Yasin sa al fakiru jalma fakir kholaso tah bakal salamet ya si fakir min dainihi tina hutangna ya si fakir. Nah diantara amalan pelunas hutang euy, diantarana baca surah Yasin lunasan hutang. Wa ida qara'a jeung di mana-mana maca kana surah Yasin sadul hajati jalma nu ngabogan hajat. Awas ngabogan pangabutuh naon wae. Nu sakola ujian hayang ditampa, anu daftar gawe hayang ditarima, anu ngalamar ka awewe hayang ditarima, anu naon wae boga pangabutuh baca ieu surah Yasin, maka ceuk Nabi kodo tah bakal nyumponan. Bahkan makin lagi pil madi henteu yakdinya padahal acan ieu naon ieu tes nuduhkeun kana tahqiq nyata gitu. Jadi lain iklan bohong ieu teh, tapi sesuatu anu dijamin ku Kangjeng Nabi. Sajalma nu boga pangabutuh kemudian maca kana eta surah Yasin kodo tah nyumponan salu taala Gusti Allah taala hajatahu kana pangabutuhna isidul hajat. Waman jeung sawe jalma qara'a anu maca ieu mana kana surah Yasin fi subhi dina waktu subuh yakunu tabukti ieu siman bi amanillahi eta aya dina keamanan Allah taala baina malur Allah ilal masa'i nepi ka sore, dibaca isuk-isuk aman nepi ka sore. Wa fi ayyibuldatin jeung di mana wae negarana ida tuliat eta di mana-mana dibacakeun ieu Yasin. Aya pusirot tegasna ditafsiran ieu Yasin lain ngan syukur dibaca unggul tapi diartikeun, maka rafa'a tah ngangkatkeun salu Gusti Allah taala bari namalur Allah anhum ieu ahli buldah dan ahlina lain kana buldahna al balaa kana balai wal qahta jeung kana paila wal golaa jeung kana panyakit wat tauna jeung kana kolera wal wabaa jeung kana wabah wal marodo jeung kana panyakit bihurmatiha kalawan kahormatan ieu surah Yasin. Ayeuna mah lain ayi buldah tapi naon ayi baitin namanya. Mudah-mudahan di bumi Kiai Asep Musul ieu urang ngawitan ngaos ieu kitab di Pawindan Pesantren Al-Masturiyah. Naon nu dijanjikeun ku Kangjeng Nabi melalui hadisna nyata khusus kanggo Sohibul Bait umumna kanggo urang sadayana. Ya Kiai Ar ya awis tepang ya tuh. Kacau. Itu Bang Minangna lu nuhun aku ya atuh sono wae kami alhamdulillah. Ya jangan Abi ya, Abi Alwi jangan Erwin ya, jangan Alwin. Alhamdulillah. Jadi sono wae. Waman jeung sawe jalmana qara'a anu maca ieu simana kana ieu surah Yasin fil laili dina waktu peuting yakunu tah bakal bukti saaluhu kulawargana ieu siman lain dirina hungkul anakna mun jeung anakna pamajikanana mun jeung pamajikanana fi amanillahi eta aya dina keamanan Allah taala baina malur Allah ila subhi nepi ka waktu subuh. Ade bisi budak peuting-peuting teu daek sare itu naon dia padahal mah sehat budak teh kasibat cenah meureun lah tong loba kali itu ka dieu baca we surah Yasin geus amanillah
aya dina keamanan Allah nepi ka subuh geus. Ya ai wa ida quriat jeung di mana-mana dibacakeun ieu Yasin alal mayiti ka mayit dibacakeun ka mayit geus maot ieu tadi mah keur sakarat keneh ini mah geus maot dibacakeun bari nungguan di adusan atau bari nungguan di labonan dibawa ka masjid sok diteuneun heula baca Yasin tah maka hupi patah bakal atau hoppapat tah bakal ngentengkeun ieu Yasin anhu isi mayit adabal kubri kana siksa kubur ingkana lamun bukti ieu mayit min ahlil adabi eta ti ahli siksa umalamun lain ahli siksa ieu mah ajengan kiai ieu mah mayit tage wa illa jeung lamun henteu ieu ingkana min ahlil adab patakunu maka bukti ieu surah Yasin piruhi dina ruhuna ieu mayit warohatihi jeung kasenangan anak ieu mayit ziyadatan kana jadi penambah kesenangan lamun ahli siksa jadi penghilang siksaan lamun lain ahli siksa maka jadi penambah kesenangan jadi bonus dah yang kiai lamun kiai maot kurang dibacakan surah Yasin nah sabab euy ari gambaran kubur mangan dua eueuh nu katilu li annal qabra lantaran sanyana ari kubur raudotun eta panamanan min riyadil jinani di antero pitang-pilang patamanan pirang-pirang surga auhub rotan atawa kedukan min hupari nironi tina pirang-pirang kedukan narakangan dua gambaran kubur mah mun teu jadi riyad raudoh min riyadil jinan maka jadi huproh min hupari niron mata kurang sok ngadua sabada tahlil Allahumma ij'al kuburahum raudotan min riyadil jinan wala taj'al kuburahum hupratan min hupparin niron wa pilap di Yasin da euy ayeuna lapad Yasin euy wa pilap di Yasin jeung eta tetep dina lapad Yasin hom satu aqwalin ari aya 5 pirang-pirang kaul kumaha maksudna Yasin qala ngadawuh sabadul mufassirina saware ahli tafsir kabeh Yasin ari Yasin teh ya insanun eta ya insanun mata tadi urang ngalogatan Yasin hei manusia ieu kaul kahiji Yasin teh dicokot dina lapad ya insanun kumaha tuluina wa adatul arabi jeung ari adat bangsa Arab annahum eta sanyana ieu Arab ya khuduna eta sok nyarokot ieu Arab min kulli kalimatin tina setiap kalimah harpan kana sahuruf berarti tina ya dicokot ya tina insan dicokot sin jadi Yasin teh ya insanun sok urang ge nya kitu nya oh sok urang ge ka mana euy rek ka buged naon buged teh oh bujur gede gitu lah heeh tina bujur dicokot bu tina gede dicokot ged jadi buged gitu Yasin teh ya insanun kalau kahiji langganan siapa aduh buged bang sumaya talapaduna tuluy ngaralapadkeun atawa ngaromongkeun ieu Arab bihi ku ieu harpan wa yakhuduna jeung nyarokot ieu Arab min ya in nidai tina ieu harap nida yaan kana ieu wa minal insani jeung tina kecap insan sinan kana kecap sin parokabu tuluy nyusunkeun ieu Arab huma kana ieu ya jeung sin pasoro tuluy jadi naon Yasin lapad Yasin awas umur-umur ulah pikata ngarti naon ari Yasin teh kitu teh apa wallahu alam bimuradih we ceuk batur kiai ceuk batur ajengan ari mana Yasin teu nyaho ulah kayak gitu wal muradu jeung ari nu dimaksud minhu tina ieu Yasin ya Muhammadu eta kecap ya Muhammad hei Muhammad alaihi salam eta kaul kahiji kaul kadua wa qala jeung ngadawuh sabadul mufassirina saware ahli tafsir kabeh al muradu ari nu dimaksud minhu tina ieu Yasin ya sayyidal mursalin eta kecap ya sayyidal mursalin hei dunungan nu diutus kabeh tegasna saha teh Kanjeng Nabi ya insanun Kanjeng Nabi eusi nama ya sayyidal mursalin ge Kanjeng Nabi tilu wa qala jeung ngadawuh sabaduhum sawarehna ieu mufassirin Yasin ari lapad Yasin ismun eta hiji jenengan min asmail Qur'ani tina pirang-pirang jenengan Quran jadi ngaran Quran Yasin teh opat
Waqala jeung ngadawu sabadum saware para mufassirin, Yasin ari kecap Yasin ismun eta jenengan min asmaillahi tina pirang-pirang jenengan Allah taala baina malhur Allah jenengan Allah andain asmaul husna. Waqala jeung ngadawu sabaduhum saware mufassirin, Yasin ari kecap Yasin teh ismu surati eta ngaran surah we. Wadukiro jeung dicaritakeun fi tafsiril istirobadi dina tafsir istirobadi. Pernah maca kitab Nabi? Tafsir istirobadi. Api-api we kabatur mah tafsir istirobadi. Da ieu. Ceuk dina tafsir istirobadi kieu. Naon? Innallaha sanyana Allah taala barina malur Allah arbaatu alafis min eta 4 pirang-pirang ribu ngaran. Jadi Allah teh ngagaduhan 4.000 ngaran, lain 88. Nu 88 mah Asmaul Husna. Allah gaduh 4.000 ngaran ya dina tafsir istirobadi. Alpun ari nu 1000 min hatina ieu arbatu alaf la ya'rifu eta teu aya nu nyahoeun hu kana alpun sagoirullahi taala salian ti Allah taala. Nu 1000 mah jadi rahasia Allah. Eueun uninga kecuali Allah. Tuluy wa alpun jeung ari anu 1000 minha ti arbatu alaf la ya'rifu eta teu nyarahoeun kana ieu alpun sagoirul malaikati salian ti malaikat. Nu 1000 deui jadi rahasia di internal malaikat. Wa alpun jeung ari 1000 filawil mahfudi eta aya dina loh mahfud. 1000 deui aya dina loh mahfud. Wa sulusu mi'atin jeung ari 300 fit Taurati eta aya na kitab Taurat. Jadi sabaraha tah? 3.300. Wa salasamiatin jeung ari 300 fil Injili eta aya na kitab Injil. Sabaraha deui euy? 3.600. Wa salasumiatin jeung ari 300 fi Jaburi eta aya na kitab Jabur. Sabaraha euy? 3.800. Wa mi'atun jeung ari anu 100 minha tina ieu arbaatu alaf fil Qur'ani eta yeuna Qur'an. Jadi sabaraha? 4.000. Ngan nu dina Qur'an mah tadi kan sabaraha? Ngan 100. Nu 100 kabagi 2. Aya nu dohir, aya nu khofi. Nu dohir 88 jadi Asmaul Husna. Nu khofi hiji buktina kecap Yasin. Balikan deui. Ya, Allah teh ngabogaan sabaraha ngaran? 4.000. Nu 1000 rahasia Allah. Nu 1000 rahasia malaikat. Nu 1000 aya di mana? Loh mahfud 300, Taurat 300, Jabur 300, Injil 100. Ngan nu 100 kabagi aya anu dohir aya anu khofi. Tuh tisatu wa tisuna ari 88 dohirotun eta nu nemrak wa wahidun jeung ari anu hiji minha tina ieu mi'ah Hopiun eta nu samar wa huwa jeung ari wahid al ismul a'damu eta ismul a'dam la yarifu anu teu aya nu ningan hukana ieu ismul a'dam sailal anbiya'u kecuali pirang-pirang nabi wal mursaluna jeung anu diutus kabeh ala sirati mustaqim cekaplah sakedit kitunya kurang ieu lah euy say hello heula ieu sawe nu nonton. Kamsani Doib Banten hadir A, alhamdulillah. Jang Pajar Cimahi hadir, alhamdulillah. Pak Wahyu Abdul Aziz Subang hadir Buya, alhamdulillah. Mudah-mudahan laris manis rumah makan Sop 3 Haji Wahyu. Ferdian Saidayat Kuningan hadir Kang, alhamdulillah. Irwan Nur Wahid Singaparna siap hadir, alhamdulillah. Irwan teh suka gurunya, alhamdulillah. Soni Teal Garuti Madep Pengersa, alhamdulillah. Ahmad Purkon Purwakarta hadir, alhamdulillah. Atenya Denis Cilingga hadir, opon ya mah jangan noha. Deden Darussalam Ar-Rosid ngiringan Pengersa Mangga. Jihan Jidna Bogor hadir, alhamdulillah. Amanuddin Lampung Tanggamus hadir, alhamdulillah. Lampung Selatan. Jihan Jidna Bogor hadir Buya, alhamdulillah.
Amanuddin sehat selalu Pak Kiai, amin ya robbal alamin. Najib Abdul Mutaal Cianjur hadir pengersa, alhamdulillah. Terus ada puntennya untuk kaos anjing deui turun. Wallahu a'lam bishawab.